Mitra anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-48. Mangga para wargi urang teraskeun deui kocapkeun Patiwinata harita teh ngariung di Padepokan Mamang Kiai Ampel Gading. Kitunya para wargi sadaya urang teraskeun hanca dongengna mugi katampi kalayan kabingahan. Mangga para wargi urang teraskeun carios nyambung judulna Raden Panji Wanara. Kumaha anjeunna tiasa ngarebut deui nagara atanapi henteu para wargi mangga urang hanca bae. Naha Ibu Ramana Panji Wanara tiasa disalametkeun margi para mitra sadaya Panji Wanara teh nyaeta asal nama Raden Santiaji. Mangga para wargi urang teraskeun. Atuh para wargi anu mulia ti harita matras we ngariung sasarengan sinareng Mama Kiai Ampel Gading di Padepokan Leuweung Bungur sajabi ti narekahan geusaan ubaran Raden Panji Wanara sareng Nyimas Larasati anu wujud masih kene dina kayan sato. Oge teras meuseuh elmu ka Patiwinata sareng ka Raden Panji. Cangkan keur kahareupna bisa atuh lamun manehna jadi manusia teh jadi manusia nu memang pasagi ku pangarti, luhur ku elmu, jembar ku pangabisa. Dipamrih bisa ngayonan ka pihak sejen anu ngamusuh, utama nama pihak Pati Kunjaya jeung Kiraksa Bungkaya. Dina ngoning nyar pangarti maluruh pangaweruh. Atuh Patiwinata ge soson-sosonaker. Pon kitu deui atuh Raden Panji Wanara anjeunna ge soson-soson dina ngoning manehna atuh nyiar pangarti maluruh pangaweruh teh sangkan jadi jalma anu masagi engke lamun dikeresakeun ku Nu Maha Kawasa bisa ngajagelek jadi manusia. Cag urang tuna heula kayan Raden Panji sapara kanca nu aya di Padepokan Leuweung Bungur sasarengan sinareng Mama Kiai Ampel Gading kalayana direncangan ku dua urang nyaeta baladna Mama Kiai Ampel Gading katelah Mang Jagra jeung Mang Badra. Dengan sakitu-kitu naloba atuh kabeh anu ngumawula ka Mama Kiai Ampel Gading lain wae Mang Badra jeung Mang Jagra tapi loba anu sejen-sejena. Malah beuki ngarekahan, beuki ngalobaan di Padepokan teh. Mimiti geus kurenan rumah tangga nu bumen-bumen, malah jadi ngarekahan eta kaayaan manusia nu aya di eta patempatan. Hartina mah warga Padepokan teh beuki lila beuki namaha. Ayeuna urang muka lambaran anyar. Aya hiji karajaan anu katelah nagri pari-pari. Hiji nagara anu berat beungha reaketan subur makmur gemah ripah terah jinawi. Tayaka kurang atuh para wargi sadaya anu memang eta kerajaan sebutkeun tata tentrem kertar harja. Sepi paling towong rampog akibat anu memang nyakrawati ngabahu denda. Dina ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara kacida pisan wijaksana. Tapi sok sanajan wijaksana tetep we kangarana ge kemanusa. Raja teh kangaranan manusa. Manehna ningali kaayaana masyarakatna subur makmur. Kakuatan atuh bala tentarana kacida pisan rempegna. Jorojoy make aya mibana ka nagri sejen. Meureun mana kitu ge sifatna manusia. Sok dibere hawa nafsu saraka. Nu jadi rajana saurang jalma wijaksana bari luhur elmu jembar pangabisa. Atuh para mitra kapatriku pangarti kasipuh ku elmu pangaweruh. Margi manehna atuh baheulana tulatenaker bari jeung dariana keur dina ngoning nyiar pangarti maluruh elmu pangaweruh.
Lupi nuka telahna nyaeta Prabu Ageng Malela. Nu janten garwana permaiswari nu salami ieu dipika asih kalawan dipika cinta sagemblengna ku pangersa Kangjeng Raja. Jenenganana Nimas Dewi Rubasi saurang istri pohara gelisna gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Cek paribasana cenah lamun ningali lir ibaratna putri turun ti kahyangan bari make taraje kuwung-kuwung nu disebut taraje emas teh atawa mun di urang mah meureun katumbiri. Jabati kitu teh jabati gelis jabati lungguh timpuh andalemi estuning matak pikaresepeun balarea matak pika ajrieun rahayat sakumna pangrisi nagri Paripat. Dina mangsa harita Kangjeng Raja nuju lenggah dina kursi Gading Gilang Kancana kalaya dipayunan ku papatih kapercantenanana nu katelah Kipati Wilaseta. Saurang papatih nu ilmu panemuna jeung kasaktena lain bantrak-bantrakeun. Luhur ilmu panemuna kasipuh ku ilmu pangaweruh ka patri ku pangarti memang geus luhur pisan ilmuna geus masagi dina sagala widangna. Malah mah dina soal pangarti nu dipibanda ku Kipati ampir saimbang jeung nu dipimilik ku Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela. Lamun dibedakeun tah beda nangan saukur sasetrip meureun cenah kitu. Harita Kangjeng Raja ngahaja ngayakeun riungan anu kedah dihadiran ku Patih Wilaseta sareng Nyimas Rubasih patali aya hiji pasualan nu perlu dibarempungkeun nu perlu dibadantenkeun dina mangsa ayeuna kene. Sasatna geus teu bisa diengkengke deui bakating ku penting-pentingna eta kaayaan. Sabada sadayana sami ngariung bari mando payunenana lajeng we Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela sasauran titih rintih bari ngagerem dina swanten anu ngandung wibawa sareng komara nu matak pika ajrieun pisan. Purba jatining sukma wajijining hiru zat wujuning ngaobah ka purba kawisesa ku kersani Allahu Rabbi. Kipati oge Nyimas Rubasi pojok kakang bangga sing caraket kaharep calikna ulah tebih teuing ti kaula marga lantaran sejak aya nu bada dibadantenkeun pohara pentingna. Nyimas Dewi Rubasi cerok nyembah pohara hormatna kan janten saroge bari popna sasauran lirih naker. Kaula nun Kakang Prabu kahartos pisan sagala rupi kasauran salira Kakang Prabu kaula nun nanging langkung ti payu jisim abdi sajanyangakeun semah kawilujengan kasalira mugi tiasa katampi kaula nun Kakang Prabu. Katarima pisan sembah sungkem ti salira Nyimas. Mugi wae Gusti nu Maha Suci salaminanang dayungan ka urang sadaya. Hatur nuhun Kakang Prabu. Kaula nun Gusti ieu jisim abdi babati nagara kaula nun pun Wilaseta. Dipayun neda sihapunten birehna lami teu ngadeheus. Patali seueur kapentingan anu aya kaitanana sareng keamanan nagara kaula nun. Hal eta ge kawajiban ani Kapati. Teu naon-naon kaula ngamaklum Kipati ngamaklum. Hatur nuhun kaula nun. Bisa lajengna sumangga jisim abdi nyangakeun semah kawilujengan kapangkonan salira Gusti Prabu pamugi tiasa katampi kaula nun. Bupati estuning katarima pisan sembah sungkem ti ani Kapati. Sok sing tumanin abdina lantaran ngahaja kaula ngayakeun berbayaksa ngayakeun riungan ngayakeun babala gempagan mangsa ayeuna tur keur saterusna. Muga urang teh bisa ngabadamikeun pikeun neangan jalan kaluarna nu hade Kipati. Leres kaula nun nanging disip abdi banget heran margi nyaur sanes waktu atuh miwarang sanes mangsa kaula aya naon margina saleresna Gusti. Ukituna mugi salira tiasa enggal geura saulkeun sip abdi ngantosan pidawuh salira kaula nun Gusti Prabu. Pokna Kipati Wilaseta geus teu sabar hayang geura meunang tugas ti Kangjeng Raja.
Memang jengsanya pangkula ngayakeun riungan teh lantaran aya hiji kapentingan nu kawilang pohara penting nakipati. Najan sanyana ieu teh kapentingan pribadi tapi bongan kula di dieu dipercaya jadi raja. Nya daek teu daek pasti aya patula patalina jeung kaya nagara sakum nakipati. Mata kula miharep sangkan kipati sargepna kara dina ngabandungan sagala rupa hal nu baris ditepikeun ku kula mangsa ayeuna. Palidinya nama memang daya kalepatan sakedik oge kaulan Gusti. Tur jisim abdi salamina baris ngarojong kana sagarupi pamaksadaan salira Gusti kaulan. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia, atuh sang prameswari ngiring cumarios harita teh. Memang teu aya lepatna kasaularan salira Kakang sinareng cariosan kipatih nemeh teh kaulanun Kakang. Ku kituna mangga atuh geura wakcakeun mangga geura bejer beaskeun sagarupi hal nu bade didugikeun ku Kakang ayeuna. Jisim abdi moal bade baha kaulanun tangtos ngiring ngarojong pisan Kakang. Kieu nu jadi pasualan jeung anu salila ieu jadi bahan pamikir kaula kipati oge ka Nyimas. Tayarian kaula inget kanu jadi anak nyeta ka Nyimas Nawang Asri tisa prakti heula disaembarakeun nepi ka dikawin nyata ku Raja Rangga Pandika. Lantaran manehna nu unggul dina eta saembara eta Nyimas Nawang Asri anak kula bet lengles tacan aya ka dieu deui kipati oge Nyimas. Sumuhun kaulanun Kakang jisim abdi ge sono namana taku kaulanun kanu jadi anak teh lantaran plengles pleng kuraleng taya datang ka urang padahal urang teh apanan kolotna. Tos 11 tahun atuh Nyi Asri teh aya ka dieu kaulanun teu tepang sareng urang kaulanun Kakang. Bener. Urang leuwih geus 11 tahun atuh kabejakeun geus boga anak 2. Ting 11 tahun, ting 12 tahun, ting 13 tahun. Ngan bejana cenah geus boga anak 2. Nu hiji umurna 11 tahun, nu hiji umurna 10 tahun. Ngan karipuhan urang nu taya latna apana ngalantarankeun urang taca nyaho ka barudakna Nyi Asri. Atawa ka incu urang Nyimas ieu nu jadi pamikir Kakang teh. Isim abdi ge batiku majawatna we hoyong tepang. Mung nya kitu ari caceleng-cengan nyalira mah teu werat isim abdi teh kaulanun. Memang goreng kasebutna kangarana nu geus rumah tangga init-initan sorangan Nyimas. Leres pisan kaulanun Kakang. Rupi nu dimaksud ku salira teh. Nah kumaha kaulanun Gusti? Mangga atuh geura wakcakeun masing balaka. Sing sakur tugas ku jisim abdi tantos dilaksanakeun. Saksanaosa kedah dilaksanakeun janari tengah wengi oge kaulanun Gusti. Atuh kanggo jisim abdi moal bade baha sok sanaos diperipati diponcorot getih oge kaulanun Gusti. Daya lian kaula miharep kahayang teh si Nyai teh ulin ka dieu. Atawa nganya ngalongokan kolot ari sataun sakali mah. Kitu kahayang teh kanyataana bet pleng kuraleng meningang pleng duh ampun teuing. Malahan mun teu salah mangsa sababaraha bulan ka tukang memang ka dieu kungsi aya surat Nyi Asri. Ngabejakeun yen manehna rek nganya. Tapi di dadago bet lebeng pleng les taya datang-datang. Kitu kipati aduh ampun teuing. Herana nepi ka ayeuna naha kunaon teu datang-datang budak teh. Ngadatangkeun pika salempangeun pikeun kaula makipati. Salempang taya babandinganana. Kipati Wilaseta sinareng Nyimas Rubasi harita ngarenghap narik napas panjang kalawan popna.
upami kitu mah atuh taya lepat na upami dilayan we kaulanun margi melang bilih anjeunna kenging bancang pakewuh keng musibah di ditu kaulanun kitu pamenak jisim abdi nu bodoh mah kaulanun memang alus eta usul andika teh Kipati cing kumaha saur Nyimas Kangjeng Raja netep seukeut nakar ka Nyimas Sarubasi nu taya lian eta teh ibuna Nyimas Nawang Asri garwana Kangjeng Raja Rangga Padika cedok Nyimas Rubasi nyemah hormatna keur kalayan pokna ngawangsulan kaulanun kakang memang telepat urang kena engal-engal ngalayan ka ditu kanggo ngayakinkeun kana kayan budak urang kaulanun kakang malihan nu angkat ka ditu teh teu cekap salira kakang bae sareng Kipati dalah jisim abdi ge hoyong ngiring kaulanun kakang melang sareng sono kanu jadi anak pokna Nyimas Rubasih dina seuh-seuhana mah emutanana sami sinareng Kangjeng Raja kali Kipatih Wilaseta malahan mah dina angkatna ka Mandalawangi oge palai nyarengan kumaha kitu geuning kapalaina Permaiswari teh Kipati naha perlu diajak atawa kumaha teh Kipati atuh taya lepatna pamendak jisim abdi mah kaulanun Gusti mali urang ge kedah nyanak prajurit nu kaetang pinilis kanggo ngayakinkeun sareng bilih aya naon-naon di ditu kaulanun urang ge kedah tatan-tatan salincing pageu kancing saringsat pageu iket kitu ta kaulanun Gusti margi bilih aya kajantengan di ditu urang upami urangan teu ngabantun prajuritna waduh cilaka engkena kitu pang-pang nama kaulanun Gusti temal Kipatih Wilaseta malah siganu atoh ku ayana Nyimas Rubasi palayeun ngiring nyarengan ka nagri Mandalawangi teh pikeun Patih Wilaseta mah ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso Mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng sabada anjeunna para mitra sadaya ngadangu ieu kasauran Kipatih Wilaseta sareng Nyimas Rubasi nanging lami-lami pamunteunna Kangjeng Raja breh katingali marah mai kalayan lajeng sasauran nya teu naon-naon ari Nyimas Rubasi pojok kakang kalayan Kipatih Wilaseta di kakang dina ieu hal kula memang bungah nu aya sugema nu aya wirehna Nyimas ageng Kipatnya Nyimas sareng Kipat aya maksad samarengan kaula pikeun ngalayan Nyimas Nawang Asri di nagri Mandalawangi janten salira teh ngawidian kanggo jisim abdi nyarengan ka salira kaulanun leres pisan Nyimas leres pisan hatur nuhun kaulanun Nyimas Rubasi bingaheunaker ku ayana Kangjeng Raja kersa disarengan dina rencana miang ka nagri Mandalawangi janten kios kangge angkat teh Gusti bener pati urang kudu tatan-tatan ti ayeuna mula atur nuhun Gusti kukituna ayeuna Kipati kula nugaskeun ka andika sumangga kaulanun geura sadiakeun sagarupa kaperluan sapuratina nu samistina diayakeun ngeunaan kapentingan urang miang ka nagri Mandalawangi Kipati piduri kitu Kipati prak diralaksanakeun kaula geus asa hayang ngapanggih jeung nu jadi anak geus kacida pisan sonona kanu jadi anak jeung hayang panggih jeung incu padahal geura sayagikeun sagarupi tinggi pitek Kipati sedengkeun kaula mareksa sadiaan heula sagarupana keur kaperluan unyuk sumangga kaulanun Gusti cedok nyemah ka Nyimas Rubasi bari pamitan teras ka Kangjeng Raja sami deui bari pamitan kaulanun Gusti Ratu sumangga dikantun heula ku jisim abdi kaulanun wireh ayeuna jisim abdi bade nyayagikeun sagarupi anu janten kapriyogian salira kaulanun pra Kipati ngan kadewe sing tartibnya
ngarah terencet ke di jalana kumaha kahar tiada henteu Kipati kahartos kaula nun sumangga ku jisim abdi jadi estokeun pisan kaula nun ngan sakalian pangbejakeun heula mamang lengser supaya manehna ngadeuheusan ka dieu ayeuna kene supaya mamang lengser nepungan kaula Kipati sumangga kaula nun jisim abdi moal bade baha kana timalan. Sedok Kipati wilas setan nyemah terus ngeson keluar malah kebat ngabejaan mamang lengser ti harita kaparengan nuju aya di payunan karaton. Sedahna para mitra pamikang jeung Raja Marentah Kapati memang lengser supaya ngadeuheus sanes ngadeuheus para mitra sina nepungan kaula cenah kitu ngadeuheusan kada saluhur saluhureun aya mamang lengser man sahanapeun raja dina anaon teh unak usukna ge kedah kumaha para wargi sahanapeun raja kitu tadi andawisna jadi lamun raja nyebutkeun ka mamang lengser supaya ngadeuheus sanes ngadeuheus para mitra sina nepungan kaula cenah kitu etang-etang hiburan pang beberahmana mamang lengser teu baha di piwarang ngadeuheusan harita keneh lebet ka karaton teras nepangan ka Kangjeng Raja cedok nyemah maripokna sopan tur adabna ayuh kaula nun Gusti Ratu ayuh kalingden permaiswari sumangga ieu si mamang lengser kaula nun sejana pangan ka salira teh mangga geura saurkeun ayeuna kene kaula nun nya bali aya pikeun naon teh na aya tugas adu nomabi ngahaja ngangkir ka jisim abdi teh kaula nun meni capetang pertengtang naker mamang lengser nyaritana najan ari hate mah teu buru ngagegebegan pedah diangkir lain waktu diala lain mangsa mamang lengser kedah capetang margi tugasna zaman baheula mamang lengser teh minangka humas gitu para wargi minangka humas hubungan masyarakat minangka baheula teh mamang lengser teh tugaskeun teh modelna kitu para wargi ngaso heula Harita Prabu Ageng Malela Cumarios leuwih ti heula kaula teh nganuhunkeun ku ayana Andika geus nyumponan kana pangangkir kaula ayeuna geus culuk ka dieu dina waktu ngan sakedeung pisan ai perluna nyaeta kulantaran urang nyaeta kaula oge Nyimas Rubasi jeung Kipati para prajurit sejamiang ka negeri Mandalawangi. Aduh, kitu kaula nun. Memang bener mamang lengser. Dupi pamaksadan juna bari aya naon. Mamang lengser ngarasa penasaran. Ulin we turni bari sakalian ngalongok anak minantu di ditu. Aya bejana geus boga anak cenah berarti kaula teh boga incu mamang lengser. Pang-pang nama pedah kula ngerasa melangkan jadi anak buktina ka Nyimas Nawang Asri nu kamari ieu geus dikawin ku Kangjeng Raja Mandalawangi nu telah Prabu Rangga Pandik. Yaptos kaula nun nya sae we jisim abdi ge ngarukung kaula nun cek mamang lengser para wargi. Syukur tak ayeuna sok dirasadiakeun kareta kancana keur tutumpakan kaula jeung Nyimas Rubasi mamang lengser. Nya kitu deui kuda-kuda lian bantuan nyiapkeun keur para prajurit sejen. Ayeuna ayeuna moal nya taun hareup hari Andika. Syuhun kade keur kareta kancana teh ye ulah budana ulah nu letoy kudu kuda jagjag bisi mopo di tengah jalan mun kudana letoy alias lang layeuskeun atawa nu kurang tanaga mah meureun urang teh bakal naon teh barabe mamang lengser ujuk sumaga kaula nu sejadi estokeun pamit we ayeuna di semua abdi bade nyiapkeun sing sagarupi kapriyogiana Kangjeng Raja Sapuratina ngalaksanakeun sagarupi timbalan ti salira teh kaula nun
Bral geramiang. Bral mamang lengser geramiang. Sabada nyembah. Bari pamitan sakali deui Bral bae mamang lengser miang. Harita keneh kaluar ti lebet karaton sejah ngalaksanakeun sagala rupi piwarangan Kangjeng Raja Narpati Nagri Paripari Prabu Ageng Malela. Mamang lengser para wargi dina waktu sakedeung geus bisa nyadiakeun kareta kancana nu ditarik ku opat kuda nu ngahaja milih ya baradag jarangkung badag jaragjag nya kitu deui geus ngabagi kuda hiji sewang ka para prajurit. Nu jumlahna aya 30 kuda lantaran para prajurit anu dibejaan ku Kipatih Wilaseta kalayan sanggemeun pikeun namiangna jumlahna aya 30 urang ngahaja milihan prajurit anu garaga wungkul. Waktos nasib